Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana murangkalih kumaha daramang. Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana dipaparin kasehatan, kasalamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta pangajaran genep. Perkawis lingkungan sabudeureun atau lingkungan sekitar. Di antawisna aya hiji bacaan nyaeta anu judulna Kerja Bakti. Poe Minggu di lingkungan Imah Dadi, hari Minggu di lingkungan Rumah Dadi diayakeun kerja bakti babarengan. Diadakan kerja bakti bersama-sama. Diluluguan ku Pak RW, diarahkan oleh Pak RW nu mingpin jeung ngatur kagiatan sangkan laksana kalayan tartib yang memimpin dan mengatur kegiatan supaya terlaksana secara tertib. Unggal jalma nu rek milu kerja bakti, setiap orang yang akan ikut kerja bakti marawa pakakas keur bebersih, membawa alat untuk bersih-bersih. Bapak-bapak jeung para pemuda marawa pacul. Bapak-bapak dan para pemuda membawa cangkul. Aya oge nu mawa kored jeung parang. Ada juga yang membawa kored dan parang. Ibu-ibu jeung barudak awewe, ibu-ibu dan anak perempuan marawa sapu awi atawa sapu nyere, membawa sapu bambu atau sapu lidi. Aya oge nu mawa pengki, ada juga yang membawa pengki. Ibu-ibu nu sejena marasak, ibu-ibu yang lainnya memasak, nyadiakeun dahareun keur nyuguhan nu kerja bakti, menyediakan makanan untuk menjamu yang kerja bakti. Kerja bakti dimimitian tabu salapan. Kerja bakti dimulai jam 9. Aya nu nyapukeun jalan, ada yang menyapukan jalan, nu sawareh meresihan solokan. Yang lainnya membersihkan selokan. Solokan diberesihan sangkan caina ngalir. Selokan dibersihkan supaya airnya mengalir. Sabada rengse kerja bakti, sesudah selesai kerja bakti, sakumna warga kumpul di buruan pos RW. Semua warga berkumpul di halaman pos RW. Tuluy ngariung dalahar bala kecrakan. Kemudian berkumpul makan bersama-sama. Unggal warga suka bungah. Setiap warga berbahagia. Lingkungan bersih, duduluran leuwih raket. Lingkungan bersih, persaudaraan lebih erat. Sadayana murangkalih saparantos ngaos eta bacaan, ayeuna lajeng kana pancen. Anu pancena nyaeta aya 5 di antawisna anu kahiji. Di mana kerja bakti teh? Di mana kerja bakti itu? Nomor 2, iraha diayakeun kerja bakti teh? Kapan diadakan kerja bakti? Yang nomor 3 atanapi nu katilu, kusaha kerja bakti teh diluluguana? Oleh siapa kerja bakti itu diarahkan? Anu nomor 4, saha anu nyadiakeun dahareun? Siapa yang menyediakan makanan? Anu nomor 5, naon manfaat kerja bakti teh? Apa manfaat kerja bakti itu?
Saparantos ngaos ieu pancen mangga ku hidup sadayana kerjakeun ieu pancen ti nomor 1 dugi ka nomor 5. Sing leres-leres mudah-mudahan kenging nilai anu sae. Kanggo pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekakeun sakitu. Tetep semangat kanggo diajarna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.